mah geus teu tahan matak naon gancangan. Akang mah teu teuingeun teu bisa ngarasakeun. Lain ku teu teuingeun kudu dikumahakeun. Kunaon akang kitu? Akang beut ngajak buru-buru. Ku sabab geus teu kuat malah jigana geus miheulaan. Dasar akang biasa mun indit ngariweuhkeun. Akang oge teu nyangka ngadadak nyeri beuteung. Akang tong miheulaan meninggal lalaunan. Akang mah geus teu tahan matak naon gancangan. Akang mah teu teuingeun teu bisa ngarasakeun. Lain ku teu teuingeun kudu dikumahakeun. Kunaon akang kitu? Akang beut ngajak buru-buru. Ku sabab geus teu kuat malah jigana geus miheulaan. Dasar akang biasa mun indit ngariweuhkeun. Akang oge teu nyangka ngadadak nyeri beuteung. Akang tong miheulaan meninggal lalaunan. Akang mah geus teu tahan matak naon gancangan. Akang mah teu teuingeun teu bisa ngarasakeun. Lain ku teu teuingeun kudu dikumahakeun. Kunaon akang kitu? Akang beut ngajak buru-buru. Ku sabab geus teu kuat malah jigana geus miheulaan. Dasar akang biasa mun indit ngariweuhkeun. Akang oge teu nyangka ngadadak nyeri beuteung. Mun ti tadi atuh keur di imah. Lain ieu mah geus di jalan nyebutkeun nyeri beuteung. Atuh da euy da karasana atuh di jalan atuh nyi. Dasar